insya Allah bakal memenuhi persyaratan jadi provinsi, jadilah ke provinsi Ujung Kulon. Bakal aya Kodam Jaya 35, tidinya bakal ngebentuk Banten 2. Ulah kaget engke bakal terjadi seperti eta. Iraha eta di mana geus timbul riwayat Syekh Yusuf anu nyaritakeun baheula teh dek ditumbangkeun Baduy teh. Ulah cek Syekh Yusuf. Kabeh kaget kunaon make jeung diulah. Keuna nyarahoeun orang Banten bahwa di urang teh aya orang purbakala. Mun di Amerika aya Indian, lamun di Kalimantan aya Eskimo, lamun aya Dayak, lamun di Garut aya orang Padukuhan, lamun di Banten aya orang Baduy. Baduy kebagi tilu, aya Baduy Rohimah cek Syekh Yusuf, aya Baduy Rohyati, aya Baduy Rohmati. Baduy Rohimah, Baduy anu bakal arasu